Rasan Andaru puguh we Rasanti jeung Sandika jadi kaget pacampur jeung bunga. Sabab sakumaha ceuk katerangan ti Biusih anu ngaulaan Saraswati. Jagongora anu ngaran Andaru teh nyaeta anu geus mawa Saraswati. Tapi Rasanti jeung Sandika boga pamikiran anu sarua. Harita teu waka ngawanohkeun heula dirina masing-masing. Dina sikapna anu tenang tapi tandas dina caritaan harita Sandika nyarita ditujukeun ka Andaru. Andaru, kuring duaan memang lain warga lembur. Tapi ningali kana tindakan anu dilakukeun ku Andika, jelas tindakan anu memang sawenang-wenang. Tur dilakukeun ku awewe kolot anu jelas aya di pihak anu lemah. Tapi kalaka dirugikeun ku Andika. Sakunaha Andaru, Andika teh boga rasa karunya ka Simawarung. Andaru malik ambak ka Sandika anu dianggapna geus pipilueun sarta ngatur ka dirina. Andaru muralang ka Sandika betus carita. Yah, si laing duaan mangrupa jalma asing ke dewek mah. Sakuduna si laing duaan teh ngarti dewek bebas rek ngalakukeun tindakan naon we oge. Jadi si laing duaan teu kudu make jeung ngamasalahkeun sagarupa ngeunaan tindakan anu geus dilakukeun ku dewek. Leuwih hade si laing duaan gancang nyingkah montong ngadaguan ditina ku dewek sia. Ya Santi geus rek nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan ka Andaru tapi dihalangan ku Sandika bari ngomong lelaunan. Tenang heula Anti. Keun Kang Dikawe anu bakal nghareupanana ieu mah. Anti mah mending keneh nenangkeun heula kaayaan Simawarung we nya karunya tuh. Anu jelas bari kasempatan keur Kang Andika pikeun ngungkulan ajen pangatil si Andaru nya. Keun Anti mah tenang. Mun geus bisa diungkulan ku Akang bakal dikorek kateranganana pikeun mastikeun ngeunaan Ibu Raswati nya. Rasanti ngarti kana caritaan anu jadi salakina. Harita terus nyampeurkeun ka Simawarung. Asup ka jero warung ngupahan Simawarung anu keur numbar kasedihna. Mak, tenang heula we nya, Mak nya. Emak tong nangis. Abdi sareng pun lanceuk moal bade ngantep ka emak ya, Mak nya. Anu tos jadi korban tindakan si Andaru anu sawenang-wenang. Sok tong nangis ya, Mak ya. Bade kumaha tiasa tenang atuh Nyimas. Ampun kalau mama kayak tangan pengawasan Nyimas. Dagangan emak diawut-awut, dialung-alungkeun. Padahal emak teh nanti ya perasaan wajar we minta dibayar urut dahar mah. Ilaharna memang kitu atuh Nyimas. Tapi ieu mah ditagih teh kalah ka amak-amakan si anu kerungsing jeung urang maring eta jalma teh. Malahan ngancam dek diduruk cenah sakieu warung manggeus ngeyeng teh sabelah diganyel ku jubleg kumaha we atuh Nyimas nya da masa sabaraha mun mayar ka emak mayang eta kauntungan nu seureun sabeuneureun keur emak keur nyambung sirup eta Nyimas. Abdi ngartos mak. Abdi ngartos kana kaayaan anu karanapan ku emak dina waktos ayeuna. Tapi emak sing tetep tenang nya mak nya. Pun lanceuk tuh itu teh pun lanceuk salaki abdi mak. Ayeuna anuju nguruskeunana ya mak ya. Rasanti harita nenangkeun jeung ngupahan kasedina Simawarung anu harita nyaritakeun jagongora anu ngaran Andaru teh ditagih urut daharna. Tapi kalaka dia terus ngambek siga anu kerungsing jeung urang maring. Sedengkeun Andaru harita anu pahareup-hareup jeung Sandika keur nyarita deui. Si lain kudu ngarti sia. Eueuh ti dituna dewek make kudu ngaganti sagarupa karugian Simawarung anu diakibatkeun ku tindakan dewek. Sabab bangna dewek kalakukeun tindakan saperti kieu lantaran kasinggung ku caitan wabalak Simawarung.
anu geus nagi urut dahar ka dewek anu matak dewek marek ganti naon make jeung marek ganti rugi sagarupa ayeuna geus waktu dewek ini ieu anika teu bisa init kitu bae Andaru samemeh bisa mere ganti rugi ka si Mawarung mangka kuring ngarasa boga tanggung jawab ngabela si Mawarung anu lemah. Jadi kacenakeun mah ya bami andika ini kudu bisa ganti rugi heula kana boga warung karunya Andaru. Si magis kolot mungkin nya teu dianalkeun bae jeung teu sabaraha meureun katingali daganganna oge. Eta dianalkeun pisan cek si Mawarung oge keur nyambung hirup lain kena naon. Andaru jadi asa ditantang tarung ku Sandika. Harita langsung nangtukeun sikapna pikeun ngalakukeun tindakan ka Sandika anu dianggap geus sok jadi pahlawan. Neuteuf seukeut ka Sandika harita Andaru terus nyarita. Ya. Si lain jalma asing anyal pinanggih. Wani nyarita kawas kitu patut ka dewek sakoplok. Nganu hati si lain teh nangtang kaributan jeung dewek mun kitu mah sia. Mun sikap si lain kekeh wae kawas kitu, tarung jeung dewek itu batur legas ya. Dino legas ya tarungna. Heat! Andaru nantang tarung di tempat anu lega. Dua jirim cing curelat perlu ke tempat anu lega. Dua jirim adu hareupan. Andaru langsung ngawangun pasangan. Musirkeun paneutepna ka nuju lawan betos carita. Si lain sok jadi pahlawan sia. Coba-coba nyieun masalah jeung si Andaru. Buktikeun kamampuan si lain. Tamas dia kurang ajar. Jurelat culung Andaru miheulaan majuna rajang. Panarajang Andaru tacan ngagunakeun senjata pedangna. Sandika harita ngimbangan panarajang lawan ngagunakeun ulin karuhunan jeung jurus balagedideg. Kacepatan gerak Sandika nu ngagunakeun jurus bayu panglumpuh ulin karuhunan. Ngajadikeun dua kali panarajang lawan teh bisa disingkahan ku Sandika. Saukiu-kiu plus. Saukiu-kiuar plus. Saterusna Sandika dina ngalakukeun panarajang balasan ngagunakeun jurus balagedideg nu tata gerakna kawilah ngabingungkeun nu jadi lawan. Sabab arah sasaran panarajangna anu sulit ditebak. Panarajang balasan anu kahiji bisa dipendung ku Andaru. Dalig-deg sarcu gas. Tapi panarajang anu kadua mangrupa sodokan leungeun kenca Sandika kana beuteung lawan geus teu bisa disingkahan. Dalig-deg sak hiuk sodok beuteung deg ngek deg. Yalah, seueuh senam. Andaru ngagero kaget balinahan ka nyeri. Terus ngahayungkung mundur sabawa lengkah ka tukang. Gancang Andaru ngajaga kasaimbangan badana. Hayungkung, dalig-deg, raneg. Andaru mancuhkeun tangtunganana. Andaru langsung nangtukeun sikapna pikeun neruskeun tarungna
harita terus mesat pedangna bari ngawangun pasangan nyarita nganu ancaman kalau jadi lawan deleh ku si lain sia ieu pedang dewek anu marengan dewek dina mangsana kalangan di dunia kajabaran geus loba ngakan korban anu matak si lain ngontong katuhung sia mun sakedeung deui bakal nyusul jadi korban kabenangan ku sabetan senjata pedang dewek deuleu. Dina sikap anu tetep tenang tapi tandas dina carita anana. Harita Sandika malas tetepan lawan baitus nyarita. Kuring moal rek rasa rempan. Kuring moal rek rasa sentar ku ancaman Andika Andaru. Anu jelas kuring bakal upaya sakuat tanaga pikeun ngabela diri. Demi ngabela pihak anu lemah. Jadi Andika tuh kudu ngagigilakan dilawan sagaru Pak Andaru. Cadas kurang ajar. Si lain geus moal diberi ampun ku dewek deuleu. Si lain bakal jadi korban anu saterusna ku sabetan pedang dewek. Pada sia. Jorelat sulung Andaru beuki pedah amarahna. Harita mihlaan majuna rajang bari metakeun pedangna samuhyuk kacepatan gerakanna leuwih dironjatkeun sarta panarajangna jadi leuwih garang. Sambaran sabetan pedangna ngarah kana anggota badan lawan. Tapi gabungan ulin karuhunan jeung jurus balaga digdeg anu digunakeun ku Sandika mampu nyingkahan runtuyan panarajang lawan mangrupa 3 kali sabetan anu ngarah kana anggota badan lawan. Saukyuk trelat plus. Saukyuk tingkrak plus. Saukyuk digdeg plus. Kacepetan gerak dina jurus bayu panglumpuh ulin karuhunan. Diselang ku jurus balaga digdeg ngajadikeun panarajang Andaru teu bisa kena kana sasaran. Andaru ngeureunkeun heula panarajangna musirkeun perhatian ka nuju lawan bari ngomong dina jero hatena, kurang ajar. Jero pasangan, jero panarajang sabetan pedang aing bisa disingkahan ku ieu mangkaluk ieu bobalak teh. Padahal anu digunakeun ku aing teh jurus pedang kalabang ireng. Anu sok sanajan tasan kasangking sapinuhna tapi saila aing makalangan kawilang langka lawan anu mampu nyingkahan sabetan pedang aing. Sayang mangkeluk sabenerna teh nya. Andaru ngarasa penasaran hayang gancang bisa ngabinasakeun anu jilawan. Andaru asa terpercaya mun jurus pedang kalabang ireng nu digunakeun ku dirina sok sanajan tacan kasangking sapinuhna. Tapi salila dirina makalangan arang langka lawan anu mampu nyingkahan runtuyan panarajang sabetan pedangna. Andaru ngawangun di pasangan ngagunakeun jurus pedang kalabang ireng anu leuwih ampuh batus humbar caitaan kan jilawan. Kemampuan ilmu pangenteng badan si lain cukup lumayan. Nyata mampu nyingkahan sabetan pedang dewek. Sok sanajan bener si lain bisa nyingkahan 3 kali panarajang dewek. Tapi ieu tarung tacan naon-naon deuleu sia. Sakali si lain kabenangan ku sabetan pedang dewek, bisa dipastikan si lain bakal binasa sia. Sandika dina kayaan sagadiri harita tos nyarita. Andika sakunama sadar karena kesalahan anu geus dilakukeun Andaru. Anu matak leuwih hade Andika tanggung jawab karena tindakan anu geus dilakukeun ka si Mawarung. Ulah tarung tepikeun kaayaan jadi korban. Anu jelas kuring teu boga karep hayang nandasa ka sasama. Malah Andika tuh kudu ngarasa era mun ngaku karena kesalahan anu geus dilakukan ku Andika. Wani kasih Mawarung asa gitu geus kolotna cing atuh boga pikiran. Mun kitu si ma teh warungna teh rongkah ieu mah tingalikeun
Sandika ngingetan ka Andaru leuwih hade tanggung jawab karena tindakan anu geus dilakukeunana. Tarung anu lumangsung teu kudu tepikeun ka kudu aya anu jadi korban. Sabab dirina memang teu boga karep hayang nandasa ka nu jilawan. Andaru teu kudu ngarasa mun ngarasa geus ngalakukeun tindakan anu salah. Beuki bedah amarahna Andaru. Urang ajar sia kalau kemamatan aing goblok. Si lain geus montong loba bacot sia. Geus jadi kapastian saha wae anu wani tarung ngalawanan dewek. Ngandung harti bakal ngajampana jadi bugang. Ayeuna ku dewek bakal dibuktikeun tanah sia. Yorela cung Andaru harita maju dina rajang ngagunakeun meh sapinuhna ilmu pangenteng badan jeung kakuatan tanaga lapisanana. Ningali nu jilawan leuwih ngaronjatkeun kecepatan gerak jeung kakuatan panarajangna. Harita Sandika ngimbangan nu jadi lawan. Sandika ngaronjatkeun kecepatan gerak jeung kakuatan tanaga lapisanana. Gerakan Sandika teu kanyahoan ku anu dilawan. Waktu leungeun katuhuna nyokot peso badi giok dina jero balik bajuna. Waktu panarajang lawan lin datang harita pedang lawan dibendung ditakis ku peso badi giokna nimbulkeun sora anu ngabrentrang. Sauk hyuk sak hyuk trang. Bantrokan senjata ngajadikeun Andaru ngacarejeug ka dolong mundur ka tukang. Ganjang Andaru mancuhkeun di tangtunganana. Andaru rada ngarahu oge bari ngupat tina jero hatena anjir. Waduh, haram cadah ieu. Si wawalak teuing saha sabenerna ieu mangkeluk teh. Om Son da lain kieu. Si Jepri lain kieu. Saha ieu mangkeluknya? Alah, iya kita nuarana si api soleh teh atau si abah hakui, tapi lain kieu dedeganana. Gerakanana teu kanyahoan keur nyokot senjata peso badina. Tarung geus lumangsung sebar jurus, tapi masih cacan aya tanda-tanda anu jadi lawan kadese ku panajang aing. Goblok ilmu naon si kurang ajar. Ieu mulin anu ngaran murid Abah Eroh teh kitu. Alah, malah sabetan aing tacan aing bisa kena sekali-kali acan. Aing jadi beki penasaran. Kajurung ku rasa penasaran harita Andaru ngajelat teh majuna rajang. Sabetan pedangna ditakis ku coba di giok lawan. Sok hyuk sang. Di luar dugaan lawan, harita Sandika ngelakukan panarajang balasan ngagunakeun jurus balaga digdeug. Darig-deug siut hiu. Peso badi giokna ngarah kana beuteung lawan. Rikat Andaru ngakilirkeun badanna kagigir bari naki senjata lawan ku pedangna. Siut hiu serang. Tapi tajongan suku Sandika anu ngahantem kana kekemplongna geus sempat disingkahan. Sak hiuk dak des nyuk anjir jadah kakamlong aing kamulangan anjir. Aduh sahaya babalak ya. Aduh Allah pulang aja nyelak anjir. Andaru ngagero kaget bari nahan kanyeri terus ngadalig deug mundur sababaraha lengkah ka tukang. Samemeh nuju lawan bisa mancukeun tangtunganana. Harita Sandika ngagentak luncat nuturkeun badan lawan nyusut tepus ku panarajang susulan. Tapi sok sanajan dina kayaan masih ngadaligdeug. Andaru masih kena mampu naki senjata lawan ku pedangna. Satyuk tang. Orokai. Pereupkeun ka Sandika nu ngagunakeun jurus geni pamati ulin kaluhunan ngahantem kana dadana Andaru. Satyuk jebrot dada aing beunang deui. Eungap anjing. Aduh setan goblok.
wila-wila teuing Allah. Andaru ngagero kaget bari nahan ka nyeri. Saterusna Andaru ngabangkiung mundur ka tukang sababar lengkah meh-mehan rubuh ngababangkang maring lemah. Tapi kekuatan daya tahan badan Andaru cukup hebat. Harita masih kena bisa ngajaga kasaimbangan badana. Bangkiung, darig-deg, laneg. Saterusna mancukeun deui tangtunganana bari ngarasakeun ka nyeri dina dadana anu karasa semu panas pangaruh jurus geni pamatri anu ngandung kekuatan hawa panas anu ngahantem kana dadana. Bari musurkeun perhatianana ka nuju lawan. Harita Andaru hatena mimiti kaentepan ku perasaan sentar. Sabab kemampuan ilmu silat anu jilawan tetela di luar dugaan. Geus dua kali manehna anu kabeunangan ku panarajang lawan. Sandika dina sikapna anu tanes sakali deui ngelingan ka Andaru ku caritaan. Andaru kuring sakadar nyelingan ka Andika. Leuwih hade Andika sadar tina tindakan anu salah anu geus dilakukeun ku Andika sarta ngarasa tanggung jawab pikeun mere ganti rugi ka si Mawarung. Ku cara kitu mangka ieu tarung teu kudu diteruskeun. Jadi Andika teu kudu ngahamur-hamur tanaga tepuguh Andaru sok sanajan tacan ngawasa Sapinuna jurus pedang kalabang ireng kitu deui jurus pamungkasna. Tapi manehna tacan bisa narima kana kanyataan langsung nangtukeun sikapna pikeun neruskeun tarungna ngagunakeun kamampuan jeung kakuatan panarajang Sapinuna. Andaru ngawangun di pasangan bari ngumbar caritanana. Si laing montong ngarasa geus menang angin sia. Dewek masih kena mampu pikeun neruskeun ieu tarung. Urang teruskeun sia tarungna. Dewek bakal ngadu jiwa jeung si laing. Ku dewek bakal dipastikeun pikeun mungkas lumakuna ieu tarung si laing atawa dewek anu bakal kasoran jajaten. Ya ari sikep Andika keke kitu mah taya bayana Andaru. Tindakan dilakukan kudri Andika kukuring bakal dilayanan. Soklah dek kumaha ya. Sandika nyarita tandas mun menang kitu mun memang kitu pilihanana kudirina bakal dilayanan. Sagedeung si lain bakal modal sia, rasakeun sia. Jorela culung Andaru maju di narajang. Da puguh ngagunakeun kamampuan jeung kakuatan panarajang Sapinuhna. Teu matak aneh mun panarajangna jadi leuwih ngabayakeun pikeun nu jadi lawan. Tapi Sandika memang disaga diri pikeun ngungkulan nu jadi lawan. Gabungan jurus Bayu Panglumpuh ulin karuhunan jeung jurus Balagadigdeg anu leuwih dironjatkeun ngajadikeun nu jadi lawan lain bae sabetan pedangna bisa dibendung ditakis ku peso Badik Giok Sandika, tapi Sandika waktu jingkrak kabelah kenca bari nakis pedang lawan ku peso Badik Giokna. Sauhyuk sang. Harita suku katuh Sandika najong siku leungeun katuh lawan. Sardakeus ngajadikeun pedang lawan lepas tina cekelanana. Andaru kageteun tapi samemeh leungit ka kagetna. Harita peureut kenca Sandika ngahantem kana careham katuh lawan. Sat hiuk dek deuh. Careham beunang deui Jepri. Careham aing beunang aing. Ulah ajar ieu bola. Aduh. Andaru ngadanghak bari ngagerunahan ka nyeri terus ngadaligdeug ka tukang. Sandika ngadaligdeug nuturkeun badan lawan. Daligdeug. Sangeusna deukeut terus luncat setengah badan.
Kajadian seterusnya sapasang suku Sandika pilih genting ngajejek karena ada lawan anu keur ngadalik dekat tukang. Gajeleng jejek dada satyuk dek jadi dada aing setan jadi dada aing aduh goblok nah siapa teh siapa andarunan kanyeri tumerapna harita badana ngajengkang oleh ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana jengkang koleab kedebut saterusna rubuh maring lemah samemeh Andaru ngoleal hudang Sandika geus ngajelat datang saterusna deku gigireun Andaru anu masih keneh ngagoler tungtung pesoba digiok ku Sandika diantalkeun kana beuheung lawan bari nyarita ngandung acaman. Andika ulah coba-coba ngalakukeun gerakan anu lain-lain sa Andaru. Ngalakukeun gerakan saeutik we mangka ieu pesoba digiok. Bakal nembus kana genggerong Andika. Ingatkeun, sok sanajan kuring teu boga karap bisa binasa kalau dilawan. Tapi mun dina kayaan kapaksa kuring ge bisa ngalakukeun tindakan anu kajem. Nyata nandasa kali Andika Andaru. Andaru ngarahu oge na jero hatena. Sabab di luar dugaan ajen pangarti nu jadi lawan, kamampuan ilmu silatna tetela leuwih punjul dibatan malehna. Malah dibarung jeung ngageter hatena. Lantaran ngarasa sentar hatena indis ancaman Sandika jadi kenyataan. Tapi Andaru kudu narima kana kanyataan anu karandapan ku dirina. Dirina masih kena boga karep kahayang pikeun neruskeun kahirupanana harita kapaksa nyarita bari sumengirnahan kan nyari. Tenang heula tanya. Kuling rumah sasalah. Kuling rumah sasalah swear. Geus ngalakukeun tindakan anu sawenang-wenang ka si Mawarung. Kuring ngaku secara jujur karena keunggulan Andika. Kuring rumah saereh jajaten. Jadi bari kasempatan we pikeun diri kuring pikeun nebus kasalahan. Kuring ulah dibinasa, ulah dibinasa kuring. Masih kene can bosen hirup di dunia teh. Andaru jadi ngaku secara jujur rumah saereh jajaten sarta narima kana kasalahanana anu geus ngalakukeun tindakan sawenang-wenang ka si Mawarung. Sandika saterusna mancing ku caritaan ka Andaru. Hade kuring bakal mereka kesempatan ka Andika Andaru. Terus terang kuring kungsi menang keterangan ti salah seorang jalma anu ningali Andika waktu keur lempang bari mangul awewe anu geus aya umuran. Andika teu kudu mungkir. Lamun bener hayang salamet, jawab secara jujur. Caritakeun ka kuring saha sabenerna eta awewe sarta dibawa ka mana. Caritakeun ngeunaan kayaan anu sabenerna. Mun teu ye badi geus nempel kana beuheung ye. Tinggal ngalalapkeun modar dinya. Lantaran sieun ku ancaman harita Andaru jadi nyaritakeun ngeunaan kayaan anu sabenerna. Malah Saraswati aya dina dumukanana Mbah Sangkal Wulung anu jadi guruna anu aya di Pasir Gumarang. Sanesna ngarasa cukup mereka teranganana Andaru mungkas caritanana. Jadi kitu tah. Kuring ngancam lain bebohongan ye. Ya kuring ge aslina nyaritakeun kayaan sabenerna bener. Geus meunang katerangan pasti kitu mah harita Sandika terus nyarita deui. Kuring percaya kana caritaan Andika Andaru. Lantaran Andika geus ngaku rumasa ngalakukeun tindakan anu salah ka si Mawarung, ayeuna kuring nandaskeun. Andika geus waktuna minta dihampura ka si Mawarung sakaligus bari mere parurugi ka si Mawarung. Anu geus dirugikeun ku ayeuna tindakan ti Andika Andaru. Sandika nandeskeun sangkan Andaru minta dihampura ka si Mawarung sakaligus mere parurugi kana boga warung mun memang hayang bisa mulang dina kayan salamet.
Andaru ngagugu karena caitanana Sandika harita minta dihampura ka Simawarung sarta mere ganti rugi. Geus beres kitu mah harita Andaru terus pamitan indi. Simawarung nganuhunkeun kana pandulungna Sandika jeung Rasanti. Aduh Aden, Nyimas. Ma teu kinten nganuhunkeunana kana pitulung ti salira duaan. Upami henteu kabujeng aya Aden sareng Nyimas mah panginten. Warung emak teh bakal dihancurkeun ku si Andaru. Suka sugema mah Aden Nyimas tingali si Andaru dirobuhkeun dugikeun ka ngagugu kana kasauran Aden. Sakali deui nuhun Aden nuhun oge ka Nyimas nuhun pisannya ku kasayan salira duaan. Sing kengeng balasan we ti mantenna nya. Aduh emak bisa hirup deui botaina mah emak teh teuing kumaha kahirupan saterusna. Ieu pikeun nyambung ti korot, pikeun nyambung beuteung, diawut-awut, dagangan dialung-alungkeun. Nuhun Aden Nyimas. Abdi sareng bojo mak. Memang tos sakedahna ngabantu ka emak anu aya di pihak anu lemah. Jadi korban tina tindakanna Andaru anu sawenang-wenang. Ayeuna mah kayan tos tenang nyamannya, mak kantun beberes we lah. Dagangan babalatak dijelaskeun deui manya, tapi itu angin tos dialungkeun ku mena beulih kotorna atos lah. Mohon mak enjing penten balanya deui ngadeumeul nyamannya. Sabot si Mawarung habeberes daganganana. Anu pabalatak da puguh dialung-alungkeun tadi ku Andaru. Saterusna ku Sandika dicaritakeun ka Rasanti geus aya dina kapastian yen Andaru teh muridna Ki Sangkal Wulung anu mawa Saraswati ka padumukanna Ki Sangkal Wulung di Pasir Gumarang. Jadi kitu keterangan ti Andaru teh anti. Tadi akang ngahaja henteu nerangkeun ngeunaan kaayaan urang duaan anu keur neangan laratan Ibu Raswati. Nah naon margina ku akang Dika henteu diterangkeun ngeunaan kaayaan urang Kang. Janten ayeuna bade kumaha sikep tindakan urang teh Kang Dika? Ya, urang tos cegedah ngamasalahkeun hal eta anti. Langkung saya ayeuna mah urang kuntit we dina jarak anu rada anggang eta Andaru teh. Ku cara kitu urang tos teu kedah sesah deui milarian padumukanna Ki Sangkal Wulung. Anu saurna aya di Pasir Gumarang cenah anti. Kitu ari maksud akang mah. Rasantinya tujuan karena pemikiran Sandika anu jadi salakina. Geus kitu mah terus pamitan ka Simawarung sedengkeun Andaru anu lumampah rek mulang ka Pasir Gumarang henteu nyahoeun mun harita ti kaanggangan terus dikuntit ku Rasanti jeung Sandika. Teu kacatur di jalana. Waktu datang harita Andaru langsung ditanyakeun ku Ki Sangkal Wulung ngeunaan hasil lakon gawena. Sok gancang caitakeun kumaha hasil lakon gawe si Laing Andaru. Kumaha panggih Ilaing jeung Sinang Bule teh? Geus dicepikeun ku Ilaing caritaan dewe ka Sinang Bule. Kumaha ceuk Sinang Bule? Ngeunaan waktu 3 poe teh euy. Rek aya datang ka dieu nulungan anu jadi nu dadi ninina. Hasok gancang jelaskeun koplok. Lain kalakang heulang kawas kitu patut sia teh hayang didodet ku aing Andaru ha. Pugu nyata jadi kumaha atunya kieu kadena mah Ki Guru. Andaru dina kayaan paroman wuyung jeung sieun ku anu jadi guru harita